karena Allah, ceramah karena Allah, ngariung karena Allah, kukumpulan karena Allah, dunianya lemparkeun. Kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung, dunia teh nyamperkeun, kurang dihayang-hayang, dunia mah lepas. Tah cenah ku aing deuk diembung-embung dunia coba hayang nyaho, kumpul henteu. Barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul. Babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh diembungan atuh aju kudu diana henteu atuh pas. Pan sia embung ada dunia. Aju dunia da eueuh. Atuh pas. Ya tadi lagi embung. Aing maksudna lain kitu. Embung sote supaya kumpul. Atuh bohong berarti. Atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sebenarnya mah jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang jadina datang lagi nya mah geus tersebut ieu nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh dieuweukeun ketika diayakeun seurinyana atuh bohong berarti jadi mah dunia mana embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah Masya Allah mantap sih deh tah ieu nu hese ge tak micinan hubud dunia